Wah, anak yang baik. Pemaca anak yang boga pamajikan deui. Sabar. Teu bisa sabar mur aing mah. Semua sudah segera sate mah jadi Cendahar lur, cendahar. Ini enggak dibuat apa lain dah. Cendahar coba. Ada. Cendahar lur. Kau bawa melesang nama lur ya. Kumaha langgeus kieu pamajikan Malit. Kumaha coba bayangkeun kumana? Mane mah? Itu tuh kumaha tuh pamajikan make. Tah ngadar sate ge aing teu para nunggu mah. Itu jadi aing ngarokok aing mah. Ngarokok, saya tinggal ngarokok. Pamajikan nu palit dua dipikiran loba keneh jadi supeuting ulin jeung aing. Rangda loba, parawan ngabada. Alah, kurang kumaha belana kalau jadi sekarang dulur. Lur. Pokona mah kumaha carana aing kudu pamajikan deui lur. Jadi supeuting atawa berang. Tadi iya mah kulantaran penting waktu. Nah, geus we barang dahar tah. Aya kene sate tah. Sangunawa. Lu sanguna mah meuli. Sanguna tuh tinggal ka dapur. Ampura. Oh iya sarua bujangan goreng mah. Sawa bae. Pokona teh kisupnya. Jadi. Teh kisupnya. Lopo. Tenang, siap. Ini ku penting gorengnya. Nek meting, nek nyiar pamajikan di dia kari-kari ke orang. Nah, Geus kitu mah. Tenang aing goreng mah tenang. Pokona mah serius tah. Atuh lain serius teuing mah serius. Mesin jangan kolot tanaon. Penting. Pokona nikah. Udah laki be. Liangan. Sebenarnya satu liangan dah. Karunya anak geng, aya geura. Sate na aya keneh tah. Kumaha nuhun ieu ge. Nu kasaha deui coba kasaha deui. Kamu tulen ka dieu tah. Kasaha coba. Pemerintah ge. Mere mie deui. Rintik kenapa? Sate. Rintik kenapa? Tak buta jadi kieu mie terus. Rintik kenapa? Atuh teuing di pemerintah ge tarimakeun. Enggak, ditarimakeun. Eta pemerintah teh teu daya kabantuan aing. Ieu dan boga pamajikan deui disumbang ke. Ari pemerintah mah lain deui. Lain pemerintah mah lain dia kan pemajikan. Lamun hayang pemajikan, lamun hayang bika, hayang hibur. Ulah kalau pemerintah ngomong mah Atuh sugan, kamang idoy malehoy. Justru ya. Hayang hiburan, hayang joget, jogging di dieu ya. Mikna remote tinggal ngagedekeun suara musikna. Deuh lah, suka ulah mikiran bika. Yang penting masih bisa ku
kurang penting kalau berangkat aktivitas OTW di luar. OTW. Oh. Siap. Halo. Bro. Ditungguan nih gerannya. Woi, nyar kendi kang ngisi atang galau pe, Bro. Ya. Ditunggu ya. Oke. Yo. Halo, ya bro. Oke, OTW bro. Siap rapat. Oke. Halo bro. Halo, weh. Datang kalau datang. Bikang. Hah? Datang kalau nyari bikang ayo. Yo, mana? Bikang nyari bikang. Ayo. Ayo terus berangkat ya. Abang masih berang ya? Siap orang. Yuk. Galau. Nah, geus teu kudu galau-galau lah. Rangda yuk, Rangda. Capcus, Cin. Capcus. OTW Rangda Cilaban. Di daerah dia bro, ya loba ya di Kang bro, Rangda, Parawan, bari jeung narurut. Ada kurang. Wah, kurang apa tadi? Atuh bukan pasal dek nyawa bae dia mah. Siap urang mah. Atuh kehidupan nyawa. Siap urang mah. Macul mah. Lamun hayang subuh ngadarkan. Ieu tempat. Hujan angin dordan kehap teu aya keur ngiuhan sanajan awak arang ucuk teu asa arnya teuing pajenjenak selfie ka tempat anu dituju rek ngelongo mawar bodas kembang nu jadi impian sugenteng. Tuh imah bro tuh bro. Gaduh bro, gaduh. Aduh bro, gaduh. Gaduh. Aduh. Jarang dah. Gara-gara Rangda. Ai, Gaduh bro, gaduh. bodoh kadu los. Teu jadi aing kieu mah. Aduh ada perjuangan. Perjuanganku mah. Pengorbanan bro. Geus meujeun aing. Rangda bro. Dung kieu carana mah. Dung. Ampun aing kieu mah. Ampun. Geus meujeun. Moal hayang Rangda moal. Aduh. Rangda bro, Rangda. Jeung dia bae los euy. Geus kieu mah kapok urang. Moal nu kawin deui moal. Walaupun istri meninggal ku musibah. Tsunami. Jadi orang kudu benar-benar ikhlas. Sabar bro, sabar. Orang mendek setia ke pemajikan. Nungges mah geus lah. Adatna ngaranna ge musibah. Jadi harta, nyawa eta mah urusan Allah. Jadi untuk itu Manangan Rangda moal. moal dengan Rangda. Kuari moal. Moal pokoknya mah Kita kita kecebur ya. iya harus tabah menjalani Oh. musibah ini. Harus bangkit, nggak usah terpuruk dengan keadaan. Harus mulai lagi dari nol. Mari kita bangun. Paneglang kita.